Lamun ngarokok mawana sabatang bae sih mah. Jadi rojali rokok jarang beli. Mahacak ulama dinazamkeun wasaqu sadril mustafa wa huwa fi dari bani sa'din bi ghairi madyati kasakkihi wa huwa ibnu ashrin thumma fi lailati mi'rajin wa indal bi'tsati. Rasul dioperasi ku malak Jibril pala hadirin wal hadirat, maka ayeuna urang ge operasi ku urang hate urang naon sababna atuh, maka bulan Rajab ayeuna teh pan faidahna litathiril badan kanggo ngabersihkeun anggota badan. Kunaon badan kudu dibersihkeun di bulan Rajab, kadituna jeung nyang harepan bulan Sya'ban fadilahna litathiril qalbi jeung ngabersihkeun hate. Kunaon hate kudu dibersihkeun di bulan Ruah bulan Sya'ban, kadituna jeung nyang harepan bulan suci Ramadan fadilahna litathirir ruh kanggo ngabersihkeun ruh urang ka Gusti Allah. Kumaha ruhna rek bersih mun hatena goreng keneh, kumaha hatena rek bersih mun anggota jasadna goreng keneh. Maka saat ayeuna yuk urang bareng-bareng atuh kindangukeun nasihat guru urang supaya ngoperasi hate urang pala hadirin. Ketika urang gering zahir teu bapak-bapak teu ibu-ibu cek Kiai Fudoli dia mariet hulu nu luhur memeh ka dokter nginum paramek, lihat hulu nu handap mek, nyeri huntu ka dokter, kencing manis ka dokter, langsung diperiksa paru-paru ka dokter, sagala ka dokter, keur anggota zahiriyah pala hadirin wal hadirat komok wari usum corona. Padahal eta penyakit corona ulama Yaman geus ngarang kitabna. Tuh Saul Al-Mukarram guru urang Abah Jintoh. Sekian tahun beliau sudah mengarang penyakit corona. Makana corona aya versi dokter, aya versi ulama. Corona menurut versi ulama sirina jalma anu terkena penyakit corona tapi versina ulama. Hiji lamun diinjem duit eueuh. Dua lamun ngarokok mawana sabatang bae sih mah. Jadi rojali rokok jarang beli. Tilu manehna lamun nyumbang rajaban 10.000 bae teh dikeningkan. Eta terkena penyakit corona koretna kabina-bina. Eta corona versi ulama eta. Kiai Miftah eta. Ngan aya corona versi Kiai Miftah. Manehna kadege nyamperkeun corona. Hiji kopina, dua rokona, tilu nasina. Jadi nyatu deui bae eta urusanana eta. Wajar mun sampeyan Kiai PDAM. Aing kerana aya kitu mah. Manehna PDAM aing kerana nu ngieu-ngieukeunan eta. Talamun urang zahiriyah mah langsung dipariksa. Ibu-ibu ka dokter nyeri huntu ka dokter. Assalamualaikum, salam. Ibu kenapa Bu? Ini dokter. Udah 3 poe lah lulus aja. Emang kenapa Bu? Atuh nggak kukumah aja. Udah berapa hari? 3 poe dok. Kemarin gila leles aja. Kemarin gak cenah ngising tuur nilep. Atau pira aku burung lamun ngising tuur tu nilep nangtung burung ngising. Ini juga udah nggak enak rasaan cenah dok. Kemarin cenah ngakan uyah asin, makan cabe lada, makan gula aramis, ngakan teh ceuli pahit. Atuh jelema cager tolol tah. Lamun zahiriyah mah ku urang diobatan. Tapi kenapa ketika penyakit hati anu sakumaha cek ulama aya 9 penyakit nu nempel di awak urang pala hadirin wal hadirat. Nah iyalah nu nempel di awak urang teh penyakit hati rata-rata bararoga. 9 penyakit: hasud, suudzon, ujub, riya, takabur. Nanti tah hop-hop geus lah. Makana punten ka para masaih, waktu kula pernah zarah ka Cikadueun. Beres zarah ti Cikadueun.